Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Satu-satu pangku sedaya panjang lebar Widi khususnya kasepuh abdi Abah Haji Umum sarana pendiang di Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Pendiang teh teu sageuti ibu bapak pilih nah satu anak anyar aneh teu sageuti sakocoran di tempat kuli dari Indonesia Bandung Haji Mahmudah Sabandung teh itu sarea kang abdi dipentes teu ayeuna kamu cumarios mentes loba bener bisa teu bener teu jadi penyuluhna teh eta eta bener ujian eta kesang badak maksudna teh mana jelas ngawanti-wanti susuri petak satu bakalan kade dari orang Cikanjung Pak Bu di sini apa Cikanjung apa wajah dapat sisi di sisi gunung mata cumarios mapa tos tebih bakal siga Pak bisa setengah dosen mata tadi Pak Haji masyarakat di mana ieu saya mendatang saya nyarios nanti pada aya bahasa Indonesia apa teh ngomong Pak Haji manang apinya karena pasti dia teh mah jadi hapunten nyoba sarana mulara kana acara rehi dina peuting ayeuna teh acara teh dina tarhib Ramadan anu jerona teh antara diisi ku pangaosan oge aya mangrupa kagiatan disebut teh khitana masalah. Ieu acara nu dimaksud zaman ayeuna mah disebut tarhib Ramadan. Apa tarhib Ramadan? Ibu uningan naon tarhib Ramadan? Tarhib teh naon? Ibu uningan tarhib? Uningan unggahan? Munggahan? Terangkan munggahan? Aya tarhib apa tuh tarhib? Cik, ari munggahan apa mun tarhib? Ayo munggahan apana naon maksud munggahan? Cik munggahan nah munggahan apa sih? Nu enteng deh. Saya nyebutkeun apa teh? Sabaraha Yuswa aya 50 tahun, 70 tahun aya osok munggahan ulang tahun ayeuna Ramadan. Uningan nya osok munggahan naon apa munggahan teh? Tongkan haji mau bahasa urang munggahan naon? Mencintai liliwetan naon sababna urang teh munggahan. Lepas kitu akur buru-buru sabab ieu teh rek asup Ramadan urang munggahan heula. Kolot teh heula orang tua dulu orang samsam bisi anu teu kahartos. Orang rawat dulu yang cerita sejarah Pak Ibu sadaya ini kena tarhib cerita sejarah kecap munggahan iwati urang Sunda anu aya di Jawa Barat nalika umat Islam abad ke-7 pamitelpar lungsur syariat agama Islam ka Jawa Barat khususna ka urang Sunda aya nyieun munggahan teh harana baheula mah ngabageakeun rehing rek asup bulan Ramadan. Jadi ibu munggahan teh lain ngawis daftar jang buka jenjang sahur tapi ngabageakeun rek asup bulan Ramadan munggah teh unggah hanjah tina Sya'ban lebat kana Ramadan eta teh disebut nah eta geuning lain masjid hayam kan masjid ayam kamananya masjid ayam masjid entok kitu ge mun aya pencikeun munggahan teh hari urang Sunda we heula kita tong orang Sunda sadayana di wilayah urang apal yen munggahan teh sabab urang rek asup bulan Ramadan legena zaman kiwari zaman ayeuna dan barudak orang mah aya make rapi di rumah jauh masjid di lingkungan kegiatan keagamaan saling jenis munggahan disebut tarhib Ramadan. Jadi kalau menyebutkan tarhib tak apa lah menyebutkan munggahan apa ada tanya apa naon munggahan muncit aja buat apa lah itu mah kate
Jadi munggahan teh cek urang Sunda tradisi di mana lamun urang rek nyambut bulan Ramadan. Beh ieu supaya langkung katingal Islami disebut tarhib. Hartina ngabagiakeun dengan suka gembira bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, berbunga, nah, berbahagia, kita harus bergembira ketika masuk bulan Ramadan. Ya punten mengarsana ieu majelis ulama kamar MWCS dumi kan. Ya teu bae kasih nolong perhatikeun heula kabeh mah. Duh dari pengajian ka aduh Bu Haji malam minggu dieu kan sih aya mah bapak-bapak alhamdulillah aya ting penangis-ngisan ada nangis iya betul. Kenapa anak harus bergembira? Naon gelis bapak ibu dan semua kita harus bergembira ketika masuk bulan Ramadan. Dumeh sebab kita sering mendengar orang sok sering nguping yen sahaja mah anu bunga nalika Ramadan alamatna bulan Ramadan haram jasana karena seueur neraka sok sana punten aya tangan hadis eta teh. Ngan anu jelas ya punten ya. Bapak Ibu sadayana, siapapun bergembira. Bunga, ciri nama bunga tetoh kamu jauh ribut munggahan sabab rek asup Ramadan. Berbunga saraya, naon rek asup bulan Ramadan. Yang jadi pertanyaan kamu urang, kamu ibu, kamu ayeuna ku aku urang tah. Bunga anu mana urang bakal haram jasa urang kana neraka? Bunga anu sakumaha gembira seperti apa ketika orang masuk bulan Ramadan maka jasadnya haram masuk neraka terkena api neraka. Bunga anu kumaha nah bunga anu bergembira teh barudak zaman ayeuna maka kieu dak nada atau suasana Ramadan terus enak nya rasa sore geus mimiti macet geus mikiran kasar sama kan ibu-ibu bapak-bapak urang sadayana abdi kitu sami ibu ini geus karasa enak teh bulan Ramadan aduh sore teh bahkan sering sering ngabuburit nih asa ngabuburit tara asa naon ngabuburit teh kan ada nanya kabar udah kayak kalau mau bilang masuk mau kene ngabuburit asa kacita nah ajengan tadi enggak usah ngabuburit nganter baru nganter baru rasa lagi suasana ketika kita ayeuna nalika urang bade Ramadan geus karaos di ayeuna lagi bisa jadi bunga bisa jadi ngahurung bisa jadi lamungan sok satu minggu masuk Ramadan ibu bingung pada lebat Ramadan ayeuna bingung teu ayeuna bingung dia tok katingali bingung namanya aku kurang sehat bahagia bingung. Iya. Nah, darah ini komplek sehat bahagia. Alhamdulillah dia barulah dia dan susah mah teu kakemo. Alhamdulillah. Jeung hirup-hirup mama urang tong loba teh nemong-nemong kasusah diri ka batur. Bisi urang ieu sok nemong-nemong kasusah kariweuh diri ka batur hiji ku batur can ditulungan. Bisa jadi diomongkeun di kang lujang nu kaduana jadi paling pokok kasusah urang tembong geuna ka saha ka Allah Subhanahu wa taala. Mata urang lima kudu sehat jeung bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Suasana Ramadan ti ayeuna tos karasa, tos karaos urang panna sepuh urang ketika kumpul jeung debatkeun unggah naon disebut unggah naon kudu diunggahkeun siapkeun ya betul kantos ieu abdi teh Bu da urang rumah ya jangan rek asup Ramadan teh gancang tuju alit pun biang sangkeun bapak aya teh silain buru-buru dikurang mas emut keneh Pak tok di baheula masela kuku panjang yang tekan naon mun saudara apaan sih lain teh erek puasa pan maneh teh erek puasa abdas suramas saudara rupa naon sababna sabab urang rek mayunan
saum unggah bersihkeun jasad urang, bersihkeun diri urang. Naon sababna urang rek asup bulan suci Ramadan, bulan anu diskon pikeun urang ti Allah Subhanahu wa taala. Tah penting ayeuna kitu kira-kira penting ayeuna urang sakedik abdi silaturahmi ka dieu urang babagi kabungah. Kabungah baik itu kabungah pembung di tengah yang kabungah kebahagiaan. Urang bagi-bagi jeung urang dieu naon nu dibagi-bagi bagi urang bengikeun iya insyaallah taala rupina mayoritas muslimnya di dinya mayoritas muslim anu hadir pasti muslim yang hadir lingkungan masyarakatna masyarakat mayoritas muslim sadayana mayoritas saum sadayana saum iya ini ibu harian saum kudu bunga tek lebat Ramadan sabab urang bakal saum dalilna ulinga ieu urang kali ari dalilna ulinga ibu ulinga dalilna ayat Qur'anna ulinga dina surat Al-Baqarah 183 uninga sadayana nya digupai Allah teh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nu digupai ku Allah teh saha jalmi-jalmi anu iman. Al-Baqarah 183 aya 4 poin anu biasa disimpulkeun ka urang jeung bisa ditenteng jadi urang ka urang sadayana. Naon 4 poin teh? Ya ayyuhalladzina amanu hiji kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tilu ka terakhir la'allakum tattaqun. Tah penting ieu kusimpulan bade didugikeun ka bapak sadaya berhatos di lebaran sareng jeung payun insyaallah baru saum sadaya. Hiji poin dina Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu cek Allah nu digupai hiya anu diterang ku Allah lain urang baleta lain urang nyelokong lain urang sehat bahagia lain urang cikancung tapi digupai ku Allah teh naon anu nyangkar dina qalbuna anu nyangkar dina jiwana naon iman. Poin-poin teh ayat ieu teh ibudak sakola punten aya mahasiswa meureun dieu ayat ieu teh disebut kagolong ayat-ayat madaniyah. Hartosna anu lungsur di mana anu lungsur pasca atanapi saatos hijrahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab begini ya masih datang lagi dia isi majalah tadi sudah sebab begini periode dakwah Nabi ya nih ada dua satu periode maka artinya jero ayat-ayat Quran kan tauhid akidah penegasan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala di mana eta nalika Kanjeng Rasul di Makkah kurang lebih 13 tahun. Maka ayat yang wahyu di Allah nilungsurna Kanjeng Rasul disebat teh golongan ayat-ayat makiyah. Jero mangke negaskeun nguraykeun sejarah perjuangan Nabi jeung Rasul anu terdahulu eta teh dina makiyah. Ciri khas sanes sadayana ciri khas rata-rata makiyah seueur ayat anu diawali ku ayat ku kalimat ya ayyuhan nas. Nah, bulan Sawal aja pastinya ya ayyuhan nas. Eta seueur lungsurna disebat di makiyah. Periode kedua kurang lebih 10 tahun di Madinah. Nyata pasca hijrahna Kanjeng Rasul itu kan domisili ieu di kabarudak ka Bali. Rada jero ka barudak. Itu eusina tentang parentah ibadah. Nguji ketaatan kepada umat manusia anu geus aya iman terlebih termasuk dina Al-Baqarah 180 ieu teh lungsur ayat perintah saum anu turunna tahun kedua hijrah tahun kedua hijriah anu tepatna dina bulan Sya'ban. Nah bulan Sya'ban Allahu a'lam ngan hikmahna ibu ipana bapak
Allah menunjukkan ayat ieu dina bulan Syaban hartosna mere persiapan kalau urang sadayana digumpai ieu ihya ku Allah saha anu nyampak iman teu hese ibu menyampak iman neng terang al iman ibu dina iman teu kumaha kurang balik dialog ada dulu balik nulitan mangga kan daerah iman naon ibu iman kan wanita iman enteng cenah ajengan iman mengucapkeun iqrarul bil lisan ngucapkeun ku lisan ngayakinkeun kana hate jeung ngamalkeun ku anggota badan eta dasar sakinah di aya harusnya aya nama sakinah di dieu da sakinah di aya eta mah nu iman hartosna ibu ieu aya nyakeun Allah Subhanahu wa taala jadi enteun ka urang sadaya ieu nu digumpai teh anu aya iman anu nyampak iman mah naon nu di iman mah martabatul iman di dinya aya 2 poin Pak 2 poin aya 2 poin iman awan nu disebut iman bakal julang 2 hal bakal bergabung 2 hal apa satu idian mana saksina kasih batu saya salah terangna satu idian kahiji idian anu kadua qaul dilihat ya kayak wajangan gayungan make banyak iman bakal nyampak dina diri anu dina diri urang ngagabung 2 poin hiji idian nu kadua qaul ini teh pengakuan ngaku qabul narima lamun geus ngaku ngahiji jeung narima eta teh disebut iman urang buktos saha ngaku ciri sadayana sok urang dieu urang sehat bahagia urang leuwih dieu urang balena urang gelekong seueur ceuk abdi umat Islam ngaku arakaleun salat teh hukumna wajib saum teh hukumna wajib kabeh parwasa urang sehat bahagia ngaku umat Islam kabeh parwasa cing aya nu puasa eta teh ngaku sakur nu ngaku apal perintah Allah wajib dilaksanakeun nah kabeh dilaksanakeun cantang tuku padahal ngaji apa kalau ibu kali waktu nalak oleh muslimin muslim aku kabeh bani yang hukum nuntut ilmu teh hukumna wajib rek laki rek awewe terusnya alak oleh muslimin rek laki rek awewe hukumna wajib karena kabeh ngaji tante eta kan ngaku eta disebut ikdian teh maksudna karek ngaku hiji-hijieun we ngaku teh jeung qaul narima geus ngaku teh teu harese nu boga iman mah sanakeun eta teh disebutna iman narima maksud teh nah kecil kalaksanakeun saum ajengan apan saum diparentah ku Allah Subhanahu wa taala sanggup teu puasa tong jeung hingga sangat jero tong sanggup saum sagala rupa amal perbuatan bagi ditingkatkeun naon tujuanna hoyong rahmat Allah hoyong barokah Allah henteu kapaksa henteu kamaksa eta teh disebut nari nah jadi ibu ya ayyuhalladzina amanu dina ayat ieu adalah pengakuan bagi Allah Subhanahu wa taala ngagupay menyeru ka umat-umatna anu geus aya iman naon sababna dan iwal an iman Pak anu sangkeun puasa bulan Ramadan bu iwal an iman nu boga iman na hatena ibu sarau sadayana 5 tahun insyaallah bener teh dorong ku iman bener urang puasa urang dorong ku iman ngangin dengan urang Pak bener teh urang puasa salilaya sok dorong ku iman cik Pak halo keun bae naon operasi boge bener teh urang dorong salilaya puasa setahun-tahun kamari dorong ku iman ibu bener teh dorong ku iman sabab dorongan saum lebih Pak bu bisa jadi urang parwasa sabab urang loba nu parwasa lamun teu puasa era aya yang dorong puasa ku era aya
murah dia itu puasa tik kan ya ka era ka diri urang loba jalma anu nyarumput ke paruasa era teh lain era itu Allah tapi ku kepada manusia urang oge sauna urang rata-rata tiasa janten didorong ku kapaksa didorong ku kapaksa didorong ku maksakeun ciri didorong ku kapaksa ciri didorong maksakeun tiasa janten sauna mah sauna katahan pengakuan nama diri ka Allah Subhanahu wa taala nahan lapar nama kiat nahan saum nahan sabaluan ngabatalkeun kana saum nama kiat tapi dina jerona eta aya teu muncul dina hate naon kali-kali masuk aya rumahmu ibu lamun kumaula ka janten caroge sok rajeun urang ngarahu kuman gelar lamun hiji perkara anu sesuai jeung kahayang ibu urang bapak menghiji waktu lamun ngurus janten urang kali kadang-kadang sok rumahmu kadang sok aya rasa hanjelu kadang sok rasa aya hanjaka kadang sok rasa sesuai jeung hate urang lamun eta aya di antarana bisa jadi doronganana sagala rupa urang lain dorongan karena iman komo saum oge komo sakur nu didorong saum ku iman mah moal jadi alasan nah teu barang gawe ada kumaha da berpuasa da kumaha da berpuasa kan berpuasa mah awak teh kana gak leuleus jeung sagala rupa saum lamun teu hudang subuh saum teh nya mun di hoream pasok itu urang mun di hoream udang subuh-subuh rek saum lamun teu ngetrek kuat sama ada yang bisa begitu bisa jadi tanda-tandanya bisa jadi urang lain golongan iman hiji kadua kutiba alaikumus siyam diwajibkeun ka anjeun ngalaksanakeun ibadah saum nahan teu kukurida nahan teu kuwajaba tapi kutiba teh negaskeun Pak menarang santri tadi dia kutiba teh negaskeun Allah Subhanahu wa taala ka jalma sadayana ieu saum teh ditegaskeun pelaksanaan ibadah ka jalma da anu ditugaskeun ke Allah ge lain jalma anu sagawaya tidak sembarangan tapi anu disiapkeunana anu iman teh untuk ya Yohanes sampai lalina amanah sebab Allah ya sebab orang meyakini Allah ageng harapan dan bakal meyakinkan bahwa siapapun yang ada imannya pasti moal harese ngalaksanakeun saum insyaallah kudunya di dieu saum masjid di tarawih pinuh di tarawih pinuh ibu alhamdulillah 1000 serba Pak tarawih di abdi Pak di ditu ieu nu 2 11 kan 11 jadi alhamdulillah kita abdi mah Pak bisa raung anu abdi keur bolong ieu mah tarawih teh sok dipilihan hiji nu barudak bisa heureuy sok hidup gua baheula mah jalan namanya tajud nya ku bilik nya Pak ku bilik kayak gitu sok sam-sam ngaraman di tajud ieu bilik Bapak mah zaman tahun 90 ka ditu mah nya seret kakek aya seret ka ditu lebih katobros bilik masjid dan hareuy majarkeun ke lain ke tarawih hari teu heureuy mah hiji bisa heureuy nu kadua nu gancang eta nu payu masjid mah gancang tarawih teh ayu teh zamanna teh kurang teh naon sabar teh katilu balikna mobil saha eta kali ini bapak payu mah bolon abdi kitu keur bolon dipilihan nah antara masjid tangguh pindah ka apa eta bolon wih kalpa jumlah padahal dina tarawih nya bener teu urang iman pemilihan tarawih bedanya saat tarawih sederhana nya kan tarawih teh salse nyantai nya betul kan yang artinya tarawih santai sakur-sakur tarawih nu gancangan di tarawih artinya festival salat tercepat ada 10 menit beres ya kan anu 10 menit beres alus seberapa menit di tarawih mata ibu bapak sadayana naon bisa jadi sok kumandua bok buka segala rupanya kalau sebelah lagi rupa-rupanya bisa ceker teh mah itu bala-bala ge dikumpulkeun kabehana pinuh kamarkaan mau ada bisa alah di utara
tarawih paling humagelah malu ari barulah makin baik eta mah barulah lamun ibu ahli pengawasan jamaah ieu masjid asalam siga kitu bisa jadi urang salila ieu beurang puluhan kali Ramadan ka tukang bisa jadi tanda tanya belum tentu geuningan urang salat tarawih urang belum tentu saum urang teh lain didorong ku iman nah hampir kudu tarawih lamun teu tarawih ku iman sieun di absen di masjid maksakeun we tarawih aya nu suka paksa tarawih ibu suka paksa tarawih tara da abdi mah belak-belakan suka paksa abdi mah masjid dulu kan ieu bumi ieu masjid minang enggak sholat ka paksa teh pangkat abdi do we adan keur ngobrol keur naon bupun bojo abdi buru-buru masjid enak batin geus dara ibu asa kitu ka tarawih abdi mah ngadongeng batur ngomong ngadongeng batur abdi buru-buru ka masjid nah itu batur geus dara lamun telat mah era jadi era anak itu saha ku batur lain ku Allah lamun era ku Allah disebutna iman lamun era ku batur disebutna kade buru-buru tarawih bapak ayo cepat ke masjid kenapa malu sama orang berarti era anak itu saha iman teh ka saha lamun urang salila puluhan kali tahun kamari urang masuk silah kitu maksud abdi geuning Allah teh ngawanti-wanti teh musolat anu saum anu salat tarawih anu beramal sagala rupa teh teu sagawayah teh sabab naon dati awalin iman bisa jadi ibu bapak urang karamat puasa setiap bulan Ramadan tahun kamari kan tangtu teuing Ramadan nu mana didorong ku iman maksa dati kadinya belum tentu Ramadan yang tahun keberapa kiraha urang saum anu bener-bener didorong ku iman banyak nama sering kali urang teh didorong ku kapaksa ka era jeung masa hate teh sieun ditanyakeun teu hadir ka masjid teh sieun ditanyakeun kenapa urang teh teu hadir sabaraha penting ka tadarus di masjid teh lamun kitu bisa jadi ibu bapak sadayana geuning moal tahu teh urang teh palingan anu beresna Ramadan sabada Ramadan lebat ka Syawal urang beki basic naon balik deui kana asal ceuk urang Sunda mah ceuk urang Ciganjung mah lir ibarat kuda lepas dina gedogan wah geus beres Ramadan mah ngomongkeun batur bebas deui pasea jadi deui ka ibadah ka masjid kareket deui ciri urang buktikeun Isya maghrib isya tarawih loba ibu-ibu sabaraha bisa sabaraha jajar bapak-bapak bisa sabaraha jajar nah geus Ramadan nu bijil kana sawal loba kenes jajaran kana salat isya cing kaminar nah loba keneh jajaranna di dieu sabaraha jajar teh pinuhna jajar sabaraha jajar teh pinuh pinuh sabaraha jajar teh itu kan sabaraha jajar teh di payun kapang teh sabaraha jajar teh pinuhna salah salapan terus yakin salapan nah ulah heula mau buatan pernah pinuh salapan Pak alamun tarawih salapan jajar pinuh insyaallah mudah-mudahan dina beres tarawih Syawal ge salapan jajar eta teu leungit amin ya Allah ya Rabbal bakal leungit mah ingat gitu nah masa dabu bukan bakat balik kana asa kutiba intinya tegaskeun Allah perintah saum ka umat manusia di antara tong hariwang ibu bapak tong geureuhan jeung tong hariwang da Allah perintah saum ge kanu aya nyampa iman lamun ibu sajajalan karena ninggal lamun bapak aya di lingkungan aya we nu puasa tong geureuhan uihan teh tong geureuhan naon sababna tong geureuhan berarti teu nyampa iman ngajena nya digeureurkeun we mangkali ngadu lagi keluarga mangga elingan naon tong geureuhan naon sababna paingan Allah ngawanti-wanti da ieu nu parbasa iman nu asupna Ramadan hubungan mah da iman bari ngalaksanakeun ibadah saum nu iman jadi bisa jadi ceuk abdi loba anu ngarangkeun Islam tentang
samutkeun ngalaksanakeun puasa. Da geuning ieu mah khusus berat. Bisa jadi salila ieu urang ge nu puasa geuning cantang tuh didorong ku iman pada nyatana. Kutiba alaikumusya. Dua, katilu urang gancang teh. Katilu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Naon hartosan teh bahasa sebagaimana ieu perintah saur teh geus diparentah oge ka golongan umat-umat sadaya umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu pilih ayeuna nu berat jadi umat Muhammad mah kudu puasa tong aneh tong hariwang urang bukakeun ieu umat saacan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus dipare geus dipiwarang ku Allah saur tong hariwang bisi aya tanda tanya umat Islam zaman ayeuna nu puasa teh punten umat saacan umat Kangjeng Nabi Muhammad oge parantos dipiwarang saur ku Allah ananging cara teknisna, waktuna, bentukna sauna kumaha. Wallahu a'lam bishawab. Aya anu selang sekar, dan selang seringnya aya anu selang sekar sauna teh. Poe ayeuna puasa, isukna henteu, ku urang mah disebutna teh sauna Nabi Daud. Aya nu sauna teh 13, 14, 15 tiap sasi. Urang mah disebut ayamun ini eta teh ku urang mah dikenal teh sauna Nabi Allah Adam alaihi salam. Rupi-rupi wallahu a'lam cara teknisna kutiba alladzina min qablikum terakhir poin kaopat la'allakum tattaqun. Ieu ibu sadayana diwongkoak tapi ngangkul urang puluhan kali Ramadan, puluhan kali urang saum ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala jeung rupa-rupa saum dilakonan ku urang sadayana. Tujuanna mah Pak dina saum urang tadarus, dina Ramadan urang tadarus, dina Ramadan urang tarawih, dina Ramadan urang saum, dina Ramadan urang zakat, dina Ramadan urang rupa-rupa ngalaksanakeun kataatan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pokokna mah mere kasempatan Allah teh ka urang sadayana supaya urang di awal didorong ku iman supaya muncak asup martabat darajat takun naon golongan jalma-jalma anu takwa. Nah eta intina mah la'allakum tattaqun. Sedangkan dalam golongan takwa intinya ieu urang dipaeun Allah melalui kali pangkat harkat martabat jabatanana hartana bandana kadudukanana penghormatanana jeung boga bagi bapada manusia dipaeun Allah mah diukurna deui katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ari takwa teh naon? Takwa teh hasilna tina amal urang. Punten diri ulama sarasawios para kiai anu ditariko makil hirup anjeun teh disebut takwa mah lain tapak apal tapi tapak amal. Kantos sedang dengan kantosnya hirup anjeun yang mulia di hadapan Allah rek mulia rek hina lain tapak apal tapi tapak amal. Lain ukurnya tapi jeung amal tidak hanya untuk sekedar tahu tapi dengan mengamalkan. Jadi jelema mah dihargaanana dipaeun Allah lain kadudukanana, lain pangkatna, lain hartana, tapi kumantung nilai amal perbuatan. Ibu ge kumantung karena amal ibu. Balik deui kana asal rek boga amal kumaha nu disebut amal teh mangrupa penilaian dipaeun Allah naon rupa hal urang dilakukeun bari jeung didasaran ku ilmu. Balik teh ka pengajian deui. Balik teh ka ngaji deui. Kulluman bi ghairi ilmin ya malu amaluhu mardatun latun baru. Ibnu Ruslan kabeh jalma lamun teu jeung elmuna dina amalna mangka kabeh amalna teh maka tertolak atawa moal ditari.
tah balik deui kana asal pentingna ngaji teh ini dina ngaji nyaho amalkeun sadayana. Bisa jadi punten ibu saung urang apal parentah saung bisaha cenah di mana dina TV loba jenengan jadi baheula pun dia pun bapak paruasa abdi di puasa eta dina ilmu tapi dina ilmu son ilmu leuleuk ilmu nempo. Lah bisa jadi aya punten ibu salat ibu punten ibu tiasa salat bisaha ieu urang ieu pangheulana salat apalah bisaha ti mama atau ti kolot urang ti mana da osok dicanak kaos sok dicanak salat kali we salat nu urang empuk. Nah pentingna urang mawa budak salat itu ibu sok salat ibu kami sok salat kalau urang kali aralit di mana kesalahannya aralit ieu bawa urang ka gigireun ge salat kami di masjid di dieu kayaknya bapak urang kali urang sinan leuleuh sinan empuk budak urang sana salat budak urang salat subhanallah dakwah gigireun supaya jadi ilmu. Punten Bu, supaya jadi ilmu. Ulah dipasrahkeun ka ajengan ka ustaz bae. Gigireun urang. Allah, budak teh ngartieun. Nya 3 tahun, 4 tahun, teu ngartieun budak teh. Tapi eta teu ngartina budak nempel dina ingetanana dina pikiranana. Kalau urang mangka ilu mah. Rasa senang. Ada di sini Indonesia anu ngaranna orang kali hiji dua kali masih kena sareng sepuhna babartuana ibu teh orang kali erek salat ece atau erek salat teh gancang budak di HP-keun kami toha da bubuhan rek sok bisi majakeun rek ngagang alhamdulillah budak urang ngagang orang kali 3 tahun 4 tahun urang dicanak salat ngagang berkah di Allah. Sok disingkatkeun Pak. Sok anu di HP-keun budak sabab urang rek salat rek ibadah di HP-keun ka batur. Pami bapak ka bojo urang ngecek ka sareng urang. Entong Pak, sinan ninggal. Sinan nempo urang salat. Contoh ilmu. Naon maksudnya supaya nakal dina pikiranna. Dengarkeun ruku, dengarkeun sujud, dengarkeun takbiratul ihram. Tapi nepi ka gede ge, nepi ka kolot ge napel ka dilungsurkeun ka para malaikat, ngawurkeun sakur-sakur emak, sakur-sakur ning nuju Allah, anu disarengan nuju salat, disarengan nu urang kalina teh rewel ngaganggu ka budak ka urang. Alungsurkeun rahmat barokahna tanda-tanda nitipkeun akidah nitipkeun keimanan ka budak urang diajar supaya napal dina otakna napal dina pikiranna geus gede geus dewasa moal leuwih kahilang mata kana salat mata lamun sagala rupa di dieu bisa jadi geus isinya pek ka pengajian pek ka madrasah keke ka Pak Ustaz ngarangakeun dia naon sababna ajengan mangajangakeun ieu pun anak da ari soleh mah parantos diajarkeun dicacandak ku ibi teh ku emang teh hayo we jampe naon dilereskeun mahar rese budak urang teh naon sababna da ti awalna ge geus dicon da ieu mah budak kadang-kadang ieu Jumatan bekas jadi Jumatan ya abi Pak Jumatan barudak depan hari we Pak. Ayo hari sambil carek hari ini sambil carek cara Pak Haji Bapak sholat sambil carek Pak tapi carek hari udahnya tandana lamun ganteng mun hari enggak tanda-tanda teu bareng mending kolot ya abdi mah sok budak hari dia sholat ramai. Mun di abdi mah kau di masjid di abdi itu di lembur abdi tah Bu Haji muni ka masjid abdi di itu. Da pinu budak mah. Tarada carek kau beureun. Mun budak mun barudak carek kau. Budak kudu da bapak keur ngamini nang kalau tahu. Tambah budak ada carek ku eueuh. Galuman eta kae ngegor kita lajengan cenah di masjid di masjid Pak Haji cenah abdi. Nah akan alih ke masjid barudak mata kami masanis ke hoyo ke masjid ieu cenah pun anak ganteng barudak urang kali ngaos lah kata-kata ieu kok betul carek pek hari ini pek hari keur ngaji keur salat
Lagi impact dari kudu ke kalau impact teh di awal tak ning gelis jangan kasih tong hari ke sholat pamali killer kasih malik yang menjadi imam Allah aduh belajar di bawah yang dibatalkan tahun khusus nabi masalah masjid teh naudzubillah gara-gara budak gara nembal neng jeung kolot teknik mah aya yang ini jeung kolot mah yang budakna tukang kolotna dihareup ngajarkeun cara khusus lurus tunjuk eta bawa ge jumaahan ge budak ieu teh dakwah ka budak apa pilihnya apa akan pilih jumaahan anak incu ge cici ujang salat jeung abah salat jeung kaki dakwah eta teh kakan mau lain ini mah barang teh imah asup ka masjid ya jangan ditukar budak mah ditukar naon heuh ya jeung balana mata kakan heureuy teh bae naon hartina pendidikan dari awal supaya nerapkeun teteh amin ya Allah ya Allah isi apa isi ibu osok mihapkeun barudak naon sababna dakeun naon supaya nempelkeun ilmu hanya ho ka budak can ngarangan barudak teu abalan barudak tapi hiji waktu dengan sendirinya rekaman kejadian dibawa ke akinah dibawa ke bapak ke masjid dibawa ke ibunya ke madrasah ke majelis taklim sebenarnya barangkali nah ibu tacan ke pengawasan aku di sini baru barangkali sok seueuy sok saha ibu anu gaduh alasan ke pengawasan di Jumat sore gara-gara buka leutik aya teh ibu dicana bae kana kalina cana bae kamu yang kieu itu bae galungan silas teh heureun bae da barudak abdi masak kene barudak heureun kieu dibanding hidungna kolot-kolot kamu ngobrol mah danya abdi punten Bu Haji ya dongeng abdi penyuluhan sakali di kampung Legok Pego jauh tempatna teh Legok Pego dina Google Map di aya caket nanya cek abdi kieu nah ibu ada isi cenah urang ibu alsana sareng abdi mah pilih gaduh urang kali alit carana nah ngaganggu cenah ada pios maksud abdi supaya jadi alasanna teh lagi kalau urang kali alit insyaallah ajengan upami pun anak kelas ageung mah ka madrasah ka masjid mah kahalang udah kayak gede naon deui alasanna teh jual tujuh nadang-nadang asup deui ka pengajian kieu deui matak bawa heureuy ku abdi teh soket cana dah mun atuh teh 11 magisi moal dah bulan baru bagi anak itu nah eta sabaraha barudak ria atuh lieur abi teh aduh imah tam yang mari-mari geus aing teh maksud teh ulah jadi halangan nah berkita ingin ke masjid nah ingin ke pengajian nah boga budak alit aya halangan kadupun anak kadu incu ngasuh anak tapi karena halangan ingin ke pengajian naudzubillah maksud abdi daripada halangan bawa anak bawa budaknya heureui efek bae budak daripada kolotna udah di pengajian yang ngomong yang ngobrol kembali itu ingin lah masalah ngobrol mangke di hareup teh mata agung siga dia sunah bala lamun speakerna ali tapi naon sababna kembali ieu jamaah ngobrol di ngobrol dari selang selawat kali mata rabah naon keun masih soranna mun tanya we bari nah supaya kuping sadayana tah cana hari apa teh nyata ka pangawasan besok naon asam murah sila jeung segala rupa teh cangkeng panas ya kan keur ngaji mah anu tara dari cangkeng jadi cangkeng teh keur ngaji mah nya leres model Jumat model ka pengajian di Jumahan tara tuluh biasa ge aya Jumahan mah khotib naik mimbar bolong bae tuluh teh udah capek cenah mengarisik malam ini saya aing geus mahan caduk teh tuluh datang deui heureuy cengar deui
Dah ini cangking ibu jeung sagala rupa emok lagi isi ka pangaosan pilah kedah nanyar lamar moal haram ngaji nanyar oge. Sok we nanyar panas cangking teh sok nanyarkeun kana daripada henteu ngaos. Sabab naon awas ieu nodong ngajuru kana amal urang adu ngajuru kana nilai urang di payungan Allah ilmu heula nyampakna panas cangkeng nanggulan tereng abone teh deui tuduh sare ke sana di pengajiannya salah di pengajian David akan ngeureuh dengan kamu ngeuntan rek naon pernah ngeuntan oh capek nungutan sare ari pantes masar di pengajian oh kita ari ngabdeui geus bae tandana ibu ahli pangaos oh salah kitu kudu minum koho sabab lamun panjang ingetan di pengajian tiung si ece belah tongos tiung si ini belah dieu bakal kaomongkeun imah teh pasok perhatikeun omong bari sasalaman lagi liarnya tingali oh terlepas paling bawa umroh ke mas teh ganti ngarukan mas mahal teh teh padahal dubleng mas salaman batak hati jadi batak beda di pengawasan sing ngana kumaha supaya ulah poho atuh dah saya nama ulah kita dah ieu apa eta mah karunia Allah ka urang ngana mun urang supaya ulah poho hate jeung panonna kali jiwana cana di bumi kasusah sabeuli mah leungitkeun heula da urang karek ngaji model ece model iki lawan sinetron akan model akan mah konversi nu kamari nu dua-duanya dan nu bieu mah urang teh abdi keur di jalan ari bobogan bangun kadang nu kamari bisa karek-karek dengan presidennya hade taman undangan bisa diomongkeun kurang geus ieu kamari nya enak bisa diomongkeun naon sababna kok fokus cocok mun ngaji gitu bisa ngomong bisa nyaritakeun materi anu geus ulah kamari ayeuna diomongkeun deui bisa masuk mana tapi radio sinetron mah si Aldebaran baheula jeung si Andin anu jutek teh nanya salah kinatnya jutek salah kinatnya geus eueuhnya pas tes taya digentosnya ibu biasa nyaritakeun perjalanan eta sinetron anu geus eueuh anu geus ulang maren geus teu ditayangkeun naon sababna fokus moal inget kana setoran ngaji jeung salaki kadang-kadang jadi teu wau terus naon sababna mun ngaji bisa fokus ke situ henteu ulah ieu halus naudzubillah insyaallah moal hilang maka hate teh bawa keun lah tanggal setoran can aya jam munggahan ada urang ka depan di setoran bu masuk itunya Senin di daguan ke PNPG Salasa ke Sipa Prabowo Bang Emo Tunggis Kiridin Jumaah Usari Sabtu karu Minggu kumpul Senin yang di mandiri ngubur aya di dieu geus sok ngopak di dieu araya di dieu lamun araya berarti akur tuh aremok deui mah di kaolosian sarua maksud abi sarua dan penyakit muka itu teh sumber baka urang sadaya naudzubillah aya singkahanana aya omeanana naon sababna sabab naon di antarana loba perkara nu ngukurna teh teu ngukur kana tujuan teu nimbang kana badan mata kanon urang raksa naon supaya ulah loba titingalian ai panon ningali perkara anu ngadorong kana hate bibir we hayang keretet panas we kana hate disebut cek urang mah awewe mah panas barangan naon hartina Bu panas barangan apa panas barangan ibu asup panas barangan kana nu kumaha panas barangan teh sirik aneh Bu panas barangan mah bae sok
Jadi hati batu maju batu tekawur maju. Lain siasa maju nanti. Apa kamu ganti onangan? Nah onangan soal ulama itu. Oh onangan, kepang lana kalau ditinggalin nawan. Background heula di mana ieu teh? Jadi 10 juta, 20 juta. Lain bukan duit, apa nangan? Bener naon sih coba eta. Perhatikan eta. Asal itu Pak, salah pemajikan urang Pak. Keur mangabanding-banding si kocong teh panan. Mih kilu. Terus minyak 22.500 tuh. Batak kan muju anggaplah 25.000 oke dan nawan udah tadi 22.500 nah 2.500 na jeung bungkus dina onangan ibu asok onangan asok kabanding-banding gitu kan asok dibanding-banding itu kojong nah kojong sudah sekarang dia hidangan gitu nya ada kojong kan lemburnya hidangan ini terlalu kenapa abdi apal kan kojong dikit tahu mana balik bro meja teh dulu senang ge sedap deui asal karena itu tara kan baik ciri khas pemajikan urang keren perhatikan apa kan harga eta teh dan urang di orangan kebalingnya nya urang akur mata rek mah teh membersihkan di tatana bersihkeun atuh. Nah bisa jadi ayeuna teu kaonan di hate teu kaonan di hate islah bisa jadi pohon bisa jadi kaliwat bisa jadi naon saha keun we urang rek asup Roma Allah. Tah bagaimana saeutik teu kira teu kaonan kalimat kan jadi urang teu ketukeun nang ibu. Nah teu kaonan da urang menyebutkan ayo lomba onangan ari teh onang apa teka onang itu genang tempo di onang cantang datang naon rajin ka onangan di onang poe minggu Sabtu datang teh di tantangan di dieu bisa kitu sok cara di tantangan di mah di ulang Sabtu di ulang mingguan Sabtu datang teh anak 2 cucu 3 wajib genep beak teh kan datang buka onangan baik yang nggak hajat ibu asal itu dengan dia bisi asal punten dia dapur hijau Allah nggak bios kalau ngecek banget batang tangani lamun kue aralus keler betul keler nanti sok jasaan gitu orang dia bersihkan hati atau makan di leher bisi ya bari background sagala paningalinya bisi ibu bisi karitu nah udah bilang urang ieu mah moal kitu mah moal katempo lah gitu angre balinya sabar mangga itu gelap karena teh beudeuh teh detik teh nya bari buka kurungna teh hese hese aduh Alhamdulillah.